Madaraman, alhamdulillah Bang Jaya ya hibar pangguati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Neangan Bapa karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ke-28. Sabada Bang Jaya namatkeun bagian ke-27 ayeuna ngahanca bagian ke-28. Sadinten 2 kali upload enjing-enjing tabu 8 enjing-enjing nu wengina tabu 8 wengi mung sakitu para mitra kake kemampuanana para mitra bagi ai dongeng teh atuh kena disiapkeun ti agana. Namun upami hoyong tamat aya di playlist terutama mitra nu tiasa nuningannya para mitra nu tiasa nuninga nembe lebet ka Mang Jaya Official mangga wilujeng sumping di Mang Jaya Official ieu channel khusus dongeng-dongeng Mang Jaya ngahaja diangkat anu kawitna tina siaran radio kaset ayeuna janten MP3 janten MP4 diangkat janten gambar aya gambarna sadeukeut karuhmi atuh Mang Jaya oge tiasa muncul para mitra ngadugikeun ieu cenah para mitra minangka preambulna. Atur nuhunnya mugi katampikan kabingahan Neangan Bapa karangan Kileksa dina bagian ke-28 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Neangan Bapa karya Kileksa. Ayeuna nincak bagian ke-28. Para mitra kaum dangu, mangga urang sami-sami teraskeun hanca dongengna. Harita pakuwu ngahuleng ret ka kulisi. Ret katua kampung nu direretcan buru-buru nemalan ngan tua kampung daria pisan mikirna. Sabab hatena mah karunyangeun ka Majid jeung ka Madsori najan nya ge salah teu tega ari kudu unggah balewatangan atuh pok nyarita. Hapunten baku ieu. Abdi ngiring sumangem kumaha upami perkawis ieu urang rengsekeun ku cara kekeluargaan we. Margi buruk-buruk papanjati upami ieu jalmi dicana ka kacamatan tetep lembur Ciboros bakal kacana kawon. Taku margi kitu kanggo ngajagi wibawa lembur Ciboros kumaha upami canet dugi ka desa we pakubu. Kumaha pamanggi Pak Ici ngiringan abdi mah temal kulisi. Gatuh ari kitu mah. Madsori jeung Majid teu kudu dibawa ka kacamatan urang rengsekeun di dieu. Tapi samemeh pasualanana rengse pisan wayahna ulah waka balik ka lembur keun saeuleuna cicing heula di bali desa. Kitu putusan pakubu. Nuhun pakubu nuhun Madsori atoheun. Plong sarerea ngemplong hatena. Panuju kana putusan pakubu malah Haji Marnadi ge teu loba omong. Nya tujuan kana putusan pakubu. Pikeun Haji Marnadi mah ku bebasna tina gugatan watos geus untung sabab geus bisa ngarengsekeun hiji pasualan. Akhirna Madsori jeung Majid kudu dicirnyi rekem heula di kamar tahanan nu aya di balai desa. Haji Marnadi mulang ka imahna hatena ngemplong pikiran tenang. Panon poe gebeki ngulon mega bodas pating jarumplu. Sakapeung mah panon poe teh kahalangan. Da mega teu daek cicing alit-alitan we katebak angin. Beki lila beki burit akhirna reup pasareupna. Teu kungsi aya layung para mitra da langit beki ceudeuh. Tongeret reang disarada patemalan jeung soragaang. Lalai badot pating keleper kalongge pating gaya bag laliar neangan kipayah. Harita dina mangsa sareupna Madsori jeung Majid keur meujeuhna nanangan sedih. Lantaran dipisahkeun jeung kulawarga dijauhkeun jeung batur saimah. Kudu sugema ku sakitu sare ngagoler dina samaksa heula teu make bantal. Tapi ana dipikir bet untung keneh dalamun dibawa ka kacamatan mah buat teuing leuwih ti kitu nalangsana. Mang, tapi ka kieu nasib urangnya tadi narik untung. Kalah buntung tadi marek ngegel bati, kalah kajadi ngegel curug. Cek Majid ngageuri hatena karasa rada nalangsa. Keuna mah duang jang, ayeuna mah urang nyaho yeuh. Apa aya neangan rezeki teh kudu halal, kudu akur jeung batur. Ulah mah hiwal misah ti batur. Pokona mah kieu ta buktina.
teu jaga-jaga teuing di dunya keneh geus karasa pait peurna. Sakieu ge untung euy, teu ngalaman disiksa ku polisi. Teu ngalaman dicabok ku tua kampung, nu panunguntungna teh teu kungsi dibawa ka kacamatan, padahal pagawean urang teh kawilang jahat. Rek nipu bari ngabobodo aparat desa, cek Mansori ngupahan maneh. Nyampur emang mamang jadi kababawa ya kabaud kejadian kieu. Kanyana teh moal katohyan, keun bae jang. Lain salah ujang bang sorangan ge. Salah, make daek diajak teu bener, pokona mah jang. Sabuni-buni nu ngising salirana ka ambu bauna, cek Mansori deui. Kudu kumamang ayeuna, sebab kuring teh geus janji ka pakuwu yen sanggup nebus ku duit. Asa ulah dibawa ke kacamatan. Bisa dibadamian deui da mangge sarua kitu aban. Sanggup keneh mere duit jeung tibatan kudu ka kacamatan mah. Kuring mah keheul ka Haji Marnadi mun bisa kudu diperes eta haji teh tuman. Ulah jang bahaya. Cep jempe. Majid ngahulang mikiran omongan Mansori. Anda dipikir bet bener pan geus puguh ayeuna ge karasa wirangna akibat tina pagawean teu bener. Kaayaan beuki peuting hawa beuki tiis. Reungit napu kana beungeut matak jengkel pating hariang kana ceuli. Atuh duaan teh gawena pluk-plak nepakan reungit terus digesak nepi ka jadi daki. Kira-kira pukul 12 peuting duanana pating goledag dina sama. Ngarengkol ngadu tonggong ngarah teu tiris teuing. Angin peuting pating sulusup seseleket kana kelek kana tuur kana sela-sela bitis. Beuki peuting beuki tiris beuki subuh wubuh murungkul. Beda deui jeung Haji Marnadi peuting teh bungah kacida. Meni asa unggul perang lantaran perkara nu ngagugat wates geus rengse. Kali mikiran nu menta surat-surat sawah teh tetep can kapanggih laratanana hal ieu dibejakeun ka Nyisaina. Nyisaina ge milu bingung pok nanya ka salaki. Kumaha ayeuna Kang Haji nah can kenging bangsat anu wengi teh? Abdi mah keung sok sieun datang deui. Nya Kang geus susah ieu teh sok sieun ka dieu deui atuh. Tapi da kumaha atuh da mun sangkaan akang bener, asana mah moal datang deui da bangsa teh geus ngaringkuk di bali desa. Ngan lamun sangkaan akang salah tang tu bangsa can beunang. Bisa we datang di ngadodoho, cek Haji Marnadi darianakeun. Ayeuna mah kedah kumaha tuh Kang Haji? Kumaha pemi akang kaparengan angkat tebih panginten eta surat-surat kedah diamankeun. Berak we amankeun ku ina. Kumaha we carana mah pokona mah eta surat-surat teu meunang karebut batur. Cilaka bana urang bakal leungit. Nuhun atuh ari kitu mah keun abdi bade tanggal waler Kang. Isukan akang rek lempungan barudak hayang nyaho. Na geus calageur tawa acan. Mangga dalares kedah ditempo atuh Kang. Geus kitu mah Haji Marnadi jeung pamajikanana arasup ka kamar. Reup sare tibra teu kadenge naon-naon deui. Kacaturkeun isukna Haji Marnadi geus sagedangdan. Geus asa kerencana yen poe eta rek nempo anakna nu keur titirah di kota. Tapi geus rek cung pisan ini jebul aya utusan ti desa. Yen Haji Marnadi kudu ka balai desa disaur ku pakubu kudu nyaksian papariksaan ngeunaan Mansori jeung Majid. Atuh gagal nyabat teh terus mangajugjug ka balai desa. Tapi jigana kalah kauntung lantaran kira-kira pukul 10 kurutak anu datang duaan. Oreng Suhama jeung Aryati geus jarag-jag sabihara-bihari. Malah awak lingsig puguh we Nyisaina reuwas. Sabab kanyataan teh jauh pisan jeung sangkaan. Ngan teu betus eta marusia hate sorangan teu meunang kanyahoan kunulian. Atuh ari dina seuseuhanna mah meuni somea. Ngahiap ka anakna nu karek joa nyebut Bagea jeung nuhun meuni teu cukup ku sakali dua kali. Kamana bapa bi? Cek Suhama bari gek diuk dina kursi. Haryati mah labas ka kamarna nu da kantong wadah pakaian. Bapa mah keur ka desa disaur ku pakuwu. Aduh, aya naon bi? Barabat dicaritakeun garis badagna ku Nyisaina. Yen ka imah geus aya nu datang bangsat nu menta duit jeung perhiasan, teu disabit-sabit surat tanah mah. Tah kitu Suhama? Begitu aman atunya kumari si Buldani. Si Buldani mah teu aya bejana, lebang we teu beja teh carita, tayona mah kapok ku bapa rek dicekek. Suhama ngarahuh narik napas. Lola adina gek diuk bari mengkeut buuk. Kara saharidang da meuni ngesang barang keur ngariung kitu jebuah Haji Marnadi. Meuni ngajenghok nempo anakna, bus katepas bari nyarita. Oloh. Bagea teuing kumaha ieu teh salageur? Alhamdulillah Pak sae, Suhama munjungan diturutan ku Aryati gek dariuk deui.
Nah teu jeung lanceuk hidup atuh. Akang menuju sibuk Pak seueur ka peryogian nu kalintang pentingna janten teu tiasa ka dieu, jawab Suhama. Adena kuat di jalan. Nah kumaha kasakit geus mending. Aya berkah teu kantos repot itu mah Pak. Moal dinten ge girangan akhirna mah sehat abdi teh hampir sareng. Bareng jeung Yati cageurna, muhun kitu. Nuhun alhamdulillah geuning nyata pepatah dukun teh. Ari disingkahan mah teu burung cager teu sakara-kara. Ena ari geus jag-jag rek di dieu deui meureun nya. Keun kalanceuk hidup mah lah ku bapa dibejakeun ari hidup geus calager mah. Bapa teh rek ngamimitian usaha ieu teh. Mun maksud abdi ge kitu tos sae deui mah bade naon atuh di ditu ge mending di dieu we mantuan bapa usaha. Nya bener-bener. Haji Marnadi jeung anak-anakna bungah taya papadana. Lantaran geus sehat sabihara-bihari, tapi sabalikna pikeun Nyi Sainah para mitra ambek lain memeueusan. Lantaran teu luyu jeung cita-citana, dah kahayang nama ulah balik deui Suhama jeung Aryati teh. Atuh mending ngageremet dina hate ambek nyedak tanaga midak. Dari kedal mah henteu bisi kanyahoan para mitra. Belangna nganyi Sainah teu daek milu nyarita gawena ukur rumahu kawas nu ngarasa seunggah. Akhirna Suhama jeung Aryati tetep tumetep deui di imah bapana. Da memang di dinya tempatna, di dinya lahirna, di dinya digedekeunana atuh betahna ge di dinya deui. Pikeun Haji Marnadi matak bunga sabab nu dijieun susah teh tadina ge kasakit anakna. Ari geus cager mah kasusah teh leungit. Sapada harita lir ibarat mega katiup angin taya tapak-tapakna. Tapi nusanya namah para mitra rumah tangga Haji Marnadi geus mimiti karahaan. Jero koropok kawas tihang dihakan warangas, kawas kain nu dihakan toko, beuki lila beuki koropok kakuatan nangurangan, akibat tina patekada Nyi Sainah, nu jauh tina kaikhlasan dan niat nage hayang ngawasa sakabe barang nu aya di Haji Marnadi. Gancangna carita para mitra, saminggu ti saprak datangna Suhama jeung Aryati. Nyi Sainah jadi teu berag mineng hulang jentul kana gawe teu rancage ka anak tere hare-hare. Kasalaki kurang gumati tampolana tegangan tep tara miara malire. Tapi can kahartieun ku Haji Marnadi teh komo Suhama jeung Aryati mah. Geus tara mikiran indung terena. Pokona maranehna mah salamet cager betah di dinya teh da di imahna. Lila-lila Nyi Sainah teu kuat merangan perasaan kaparengan dina hiji poe. Haji Marnadi ini trek usaha malah mah Suhama ge milu cara sasari. Sabot Nyi Aryati nyeusehan ditampian Nyi Sainah ngaleos init ka imah indungna. Rek ngalaporkeun kaayaan di imahna. Barang datang ge geus pok ngomong bari jamedud baeud. Gagal pisan pika sabaleun Kang Haji teh nya. Har. Kunaon ieu datang-datang bet ambak-ambakan? Ambak ka saha jiga nu riweuh teuing ya? Ceuk indungna menireuwaseun. Bebenyit datang deui ngaheurinan imah. Ngariweuhkeun mun matak jengkel mah. Jeung dicalager deui teu aya urut-urutna, malah kalah beuki jag-jag jigana teh. Oh, urusan eta sabar atuh Nyai. Sagalu dia butuh waktu moal nya. Aya nu sakali jadi kawasulap. Panahang dahar ge teu ujug-ujug ngahuap ye. Aya pare kudu ditutu geus jadi beas kudu diisikan. Sarta kudu disangu rek nyangu kudu aya suluhna. Geus jadi sangu teh. Tara cukup ku sangu wungkul sok hayang jeung deungeuna apaan. Jadi ti mimiti ngayakeun pare nepi ka ngahuap teh. Kudu digawe heula, kudu berjuang heula, kudu meres kesang heula. Geus kitu kakaya kakara ngarasakeun nikmatna ngahuap sangu. Kitu deui pikeun ngahontal cita-cita hidup moal sakali jadi moal. Loba unak-anikna, loba pagawean nu kudu dijalankeun. Loba gogoda nu kudu diliwatan, pokona mah mun nya hayang senang kudu sabar. Kudu rajin, kudu kuat yang hareupan rupa-rupa gogoda. Keun sing sabar heula, engke geus tepi kana waktuna. Moal burung laksana. Geus senang mah keur saha deui, maon aman mah geus kolot, moal mak-mak kokomoan. Pan keur hidup keneh meureun kabeh ge. Nyi Sainah unggut-unggutan. Ngabandungan papatah nu jadi inung, lila-lila jadi kaharti, hatena tenang, uteukna tiis deui. Pok nyerita leuleuy teu kawas tadi. Nya kaharti ari kitu mah tapi kudu kumaha tuh nyang hareupan kaayaan ayeuna. Kuring mah hariwang bisi jampe nini centring geus laas, bisi teu mental kawas ti heula. Gampang pisan. Ari hidup salse ayeuna.
Salse mah Kang Haji keur dagang, boga duit. Duit mah tara elat boga kuring mah malaina ge mawa ta ieu. Bari nemongkeun dompetna. Tapi teu temong duitna mah bunyi nyelegon dina jero dompet. Syukur, kadaguan sakedeung marek disalin heula nya. Jung Mas Sarni nangtung rek disalin baju anakna nanya deui. Rek kumaha teh mak? Naon rek dijalankeun? Urang kan ini centring. Oh nya, Nyi Sainah tenang hatena. Yuk ngadayagdag dina kursi panon mencerong kana lalangit. Pikiran kumalayang kanu anggang rusras kanu can puguh karuhan. Tekung silila Mas Sarni geus reng sedangdan, make samping rereng kabaya koneng. Make kamromong batik ngeupeul sapu tangan leutik pok ngomong dari anaker. Hayu mengbeung beurang keneh. Urang nepungan ini centring. Nah mah tuh mak. Jut turun kana golodong. Cepret panto hareup dikunci geus kitu mah beral mia ngajugjug ka imah nini centring. Di jalan teu loba omong teu sumpung simpang kebat ka imah nini centring. Akhirna jog anyog uluk salam rada bedas. Bus ka jero kasampak teh si nini aya di imah. Yang hareupan semah lalaki duaan geus karolot. Gek Mas Sarni jeung Nyi Sainah diuk teu ngagugu, teu ngaganggu kanu duaan. Da bisi keur husu. Sanggeus rada lila semah nu duaan amitan malah mah munjungan ka nini centring. Salam tempel parigel naker lep amplop kana kutang terus ngadehem. Ari Cisemah duanana sasalaman ka Mas Sarni jeung ka Nyi Sainah leos arinit les ngiles dina pengkolan teu kanyahoan tuluy. Para mitra sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita nini centring dedeheman kawas nu arateul ti koro. Geus kitu ret ka Mas Sarni nyeh seuri leutik tuluy nanya. Aya naon deui deui Sarni jiga nu lusuh teuing nyaneh teh. Henteu nini teu rusuh kuring mah tenang we eta aya perlu saeutik. Nulikeun hanca ti heula ngeunaan budak kuring. Na kumaha cing ngatupok caritakeun. Kuring teh yang gancang-gancang menang hasil tina usaha hayang geura ngahontal cita-cita. Tadi nama anak-anak Ki Haji teges arinit kadayeuh nuturkeun lanceukna nu cikal. Atuh karek sabaraha minggu geus kekurutak di daratang. Kalayan aya dina kabungahan sarehat pi kayungyeuneun. Puguh mun incuk kuring mah bungah nenyo sarehat narajang dari ninggang di musuh mah iji dan nyona ge tuda mah. Tadi mental diwuwuh deh kunini barudak teh. Ulah betaheun di imah sina buru-buru aringkah deui. Mun bisa mageringan deui mah tak kitu niat kuring teh nih. Nah geus sabaraha poe di imahna cenah. Saminggu leuwih mawa menyan. Ngabantun tah ieu. Song bungkusan gap ditampanan. Tuluy dibuka ana breh menyan segede peureup ku nini centring di pelong tuluy dirampaan. Geus kitu di parancahan husu naker. Nyi Sainah gawena mencerong ka nini dukun, hatena geus teu sabar hayang geura laksana cita-cita. Malah geus tatahar rek nyaritakeun nini centring. Nini centring tuluy mungkus deui menyan sanggeus ditiupan sok dibikeun ka Mas Sarni. Kumaha eta nini? Rios awurkeun dina golodog. Ka kamar anak teh maneh teh. Ka kamar hareup ka pawon, kaburuan ka unggal pojok imah pek gunakeun pasti hasil. Kumaha mun hoyong kontan sina paraeh we nini bisa. Cek nini centring. Benceng nini cek Nyi Sainah. Beuki kaciri belang bayahna hiridang Ki Jail kaniaya. Nya eta mah gumantung kana kasanggupan hidup nini mah ngan dadar mah cukang lantaran. Dan nu nanggung dosana mah hidup keneh. Cek nini centring horeng inget keneh kana dosa. Kutan aya dosana nini. Nya make keung pilak ku teu ngarti. Natara di papatahan ku salaki nyai, panjang itu teh dosa matak doraka. Nyi Sainah ungut-ungutan manehna inget kana papatah ti salakina. Da lain sakali dua kali mapagahan sangkan bener bager. Pinter jeung jujur kudu silih pikanya silih pika asih jeung papada kaula. Kumaha nyai kaharti? Kahartos manini keung ari kieu mah atuh. Pokona mah asal nyingkah we ti imah abdi kaluman babarengan sa imah masok ngagokan sagala rupana. Heuh, eta gunakeun. Bari nunjuk kana menyan geus kitu mah Mas Sarni jeung Nyi Sainah. Ukur ngawadul anu lain-lain nyaritakeun hirup jeung kahirupan. Sanggeus rada lila Nyi Sainah ngajak balik ka indungna lantaran burit teuing. Nya hayu atuh da nya geus bising burit ongkoh
Mang atun ini kuring teh moal lila ita bisik aya itu ieu di jalan. Masarni amitan. Pribumi ka pribumi munjungan bari nempelkeun amplop. Obral geura miang didoakeun jing hasilnya. Cut tarurun kaburuan beral miang. Ngajugjug ka imahna. Ari nini centring suraseuri sorangan ku siwal ngabijilkeun amplop tina jero kutang. Dibuka eusina nyeh seuri deui. Hehehe lumayan. Pok tebes duit di kana jero kutangkeun deui. Jung nangtung merenkeun parupuyan jeung alat sejet. Geus kitu mangga baheulai ditepas bari nyeupah. Sakapeung miceun luah kaburuan. Hirup teh bangun tenang pisan rejeki tina ngajailan batur. Teu boga pisan rasa kamanusaan jahat alah batan satogala. Para mitra urang tuna kaayaan ini centring urang caturkeun Nyi Sainah jeung Masarni. Sanggeus datang ka imah indungna, Nyi Sainah ngan reureuh sakedeung satuluyna mabalik ka imahna leumpang rusuh kawas aya nu ngaudag-ngudag. Barang datang ka imah Nyi Aryati keur meunit-meunitkeun janela jeung panto. Sabab geus wanci sareupna sut nyeungeut lampu berai di imah caang. Geus nyangu Nyai? Nyi Sainah nanya leuleuyna keur teu jiga-jiga nu goreng hate. Parantos bi bari tuang mamangga kantun ngebrak. Nya syukurkeun lah dahar mah engke ibi mah capek keneh. Rek cai heula nya. Terus muruk katampian rek mandi. Da asa carpel teu mandi teh. Hari Nyi Aryati sanggeus beberes sepanat peunit jeung nyeungeut damar. Bus ka kamar make mukena prak salat magrib da geus nincak kana mangsana. Di pipir imah gandeng ku sora gaang patemalan jeung sora jangkrik. Aneh peuting eta beda pisan jeung sasari datang deui pikasieun. Datang deui kaayaan nu matak keueung sabujeureun imah teh asa loba sora nu aneh. Nu matak ngahudangkeun bulu punuk bebence jeung ciang-ciang make patemalan. Harita teh ciscir eueuh eureuna sakapeung sok kadenge manuk gagak jeung koreak malah siut uncuing jeung tuwuh ngilu-ngiwud nyaker. Astagfirullahalazim. Ita aya naon deui meuni aneh-aneh teuing. Kitu ceuk Nyi Aryati sabada salat tapi teu katutuluyan mikiran hal eta deker manehna wiridan. Dina waktu sarua Nyi Sainah geus balik ti cai lain salat manehna mah. Tapi ngodok kantong nyokot bungkusan gorehel dibuka dirieus di kamar. Lalaunan bisi kanyahoan ku anakna. Sanggeus bubuk tuluy diawur-awurkeun ka tempat-tempat anu geus ditangtukeun ku nini centring. Aneh Nyi Sainah mah teu sieun teu keueung malah mah jempling eueuh batur teh ato. Sabab kalakuanana moal aya nu nangenan jongjon milampah kajahatan. Para mitra kaomdang teu kungsi saparapat jam pagaweanana rengse. Kari kamar Nyi Aryati nu can diawuran teh dan aya nu bogana. Bubuk menyan disesakeun saeutik sok ditunahanapeun kasur. Gek diuk ngahulang bari ngalamun jajantung bet ngadak-ngadak keratu gesang tiis nyororo. Rasakeun sia moal burung gararing di bebenyit teh. Keun cenah karasaeun ku kaketegna. Kitu gerentes Nyi Sainah jung nangtung kop kana kudung. Ditiungkeun rapihna keur kaluar ti kamar gek diuk dina kursi nu aya di tengah imah. Tengah lamun breh kajadian dina hiji peuting katemong deui. Ngalangkang dina lamunan harita aya jalma nu ditergos menta duit jeung surat-surat tanah ka salakina. Kebeg lenyap ras inget kana lalakon nu geus kaluar. Rahuh tuluy ngusap beungeut kudung dibenerkeun. Niri kana lahiriah nama pantes pisan jadi pamajikan haji. Make kabaya landung make samping rapih buuk digelung dicinung buni. Tapi jero-jeroan mah karadak hatena mah masih keneh hamplase. Kolotrak pantok kamar Nyi Aryati muka torojol Nyi Aryati bijil. Ngareret ka indung terena rada regreg. Lantaran nyenodang danan anu pantes matak tentrem kana hate. Parantos tuang bi, pokna teh bari gek diuk dina kursi. Acan hayang aya batur yuk urang bareng jeung bibi. Jung nangtung. Tuluy leumpang ngadeuketan meja makan. Gek harita teh dariuk pahareup-hareup teu loba catur berak dalahar ponyonaker. Pikeun Nyi Aryati mah geus teu nginget-nginget kajadian nu kaliwat di imah teh asa teu aya naon-naon da can aya tanda-tanda nu matak heran. Rengse dahar dariuk kalayan tenang ngobrol ngaler ngidul jejer carita teu anger. Kamana bae losna dapon ngomong ngarah di imah henteu tiiseun. Teu karasa dur-dur bedug Isa disusul ku sora nu adan.
melas-melis acan nyerep kana ati sanubari jadi panggeuing pikeun jalma nu geus aya da dasar iman. Nyi Aryati teu mikir panjang langsung cengkat bus ka kamar. Ngalakonan salat Isya ari Nyi Sainah mah angger ngajentul di tengah imah ngahulang ngumar lamunan. Lelet sawatara waktu hiuk aya angin ngagelebung. Soradang daunan katebak angin kadenge seah pating korosak bilik ge pating harelom. Sodabu sarabueuk disada dina tangkal tangkil. Teu kadenge sora manuk ngan sorana mata keung. Kawas-kawas lain manuk biasa disada kokoakan matak maruringkak bulu punuk. Kebeg Nyi Aryati ngarenya greuwas. Rei bulu punuk na muriding. Jajantung ratug tutunggulan kesang tiis nyorolok masihan awak. Tapi teu loba omong malah teu cengkat tina sajadah. Tuluy babacaan husu naker menekung mujasmedi. Neda panang tayungan ti Allah nu Maha Welas. Buri Nyai Brai poekna peuting teu beulah dibelah ku cahaya kilat. Paralaku janingang kentengan teu gede. Ukur paparalakan jiga nama hujan teh carang badag. Geleser sada guludug mimitina tarik meni beuneur. Tuluy nama lalaunan sada ngajauhan ngan meningan tai lila rek jempe. Harita Nyi Sainah ge ngarasa keung lantaran ngajentul sorangan di tengah imah. Tuluy cengkat bus ka kamarna geblug satengah mebeutkeun maneh. Memener simut tuluy murungkut reupeureuh bari ngadagoan datang ngatulu. Hujan teu ngagedean tapi lila rek raatna malah mah kari. Kalah ka ngaririncik cikaracak pating kareclak pating kilat pating Buri Nyai pating barasat matak palaur kareueung. Keur jempling kitu ujug-ujug aya nu ngabangi ceurik. Asa deukeut pisan kadengena Nyi Aryati keur wiridan kagembang. Manehna cengkat heula ngadedengekeun sora nu ceurik. Ari di tenget-tenget bet bisa di pipir imah kawas-kawas sora aweo. Nasaha nu ceurik di pipir imah? Na manusa atawa jurig nu nyeliburi. Keung teuing nasaha eta teh nya? Cek hate Nyi Aryati nungkupan beungeut tuluy babacaan deui. Hujan tetep ngaririncik kilat ukur barting Buri Nyai. Ukur Buri Nyai na wungkul bukur namah teu kadenge. Nya puguh we dina kaayaan kitu tatangga ge jarempe, taya nu gera-gero, taya nu celak-celuk, eueuh nu batuk-batuk acan. Jep para mitra sora nu ceurik jempe jempling kalah kabeuki keung. Tapi ngan sakedeung kituna teh cikikik ada nu seuri ciciri hilan jiga nu mangih ka bunga. Ngan orok kaya lila-lila mah sorana ngirung bet mata kukurayeun. Astagfirullahalazim. Nah teh bet loba teuing dedengean, aya naon nya nu sanyana. Baku ari geus kieu teh palang siang kawas ti heula deui. Nyi Aryati rada curiga lantaran ingat kana kajadian nu geus kaalaman, kaayaan kitu teh jadi kila-kila goreng matak susah akibatna. Kawas nu ngahaja datang ta sakit nyebarkeun katunggaraan. Nyi Aryati ratug jajantungna hatena pating sareblak. Jut cengkat mukena dilaan goledag ngagoler dina kasur bari ngadedengekeun sora nu seuri teh. Para mitra kaum dangu, jep nu seuri jempe ditema ku sora nu humaruru. Sakapeung tulung-tulungan geus kitu teh bet sadae nu leumpang di pipir imah. Padahal dina kaayaan sakitu peutingna tur tah hujan ngaririncik. Kucuprak kana cileuncang di panyaweran, sorodot sada anu ti soledat kana cai. Brig kana bilik seor-seor kawas nu ngawurkeun keusik kana bilik. Rai bulu punuk Nyi Aryati maruringkak babacaan geus teu puguh. Maca ayat surki ngabener mimitina wungkul. Katengah nama ngacapruk jeung kalah kanamahan geumpeur. Lila-lila eleh jajatan eleh kurasa sieun. Da puguh nu ngelis astaya batur pok nyalukan ka inung terena. Bi. Jempling teu aya nu nemala nu kadenge ukur hujan nu ngaririncik. Jangkrik jempe gaang simpe Nyi Aryati beuki keungeun. Kop kana simut murungkut menibuni beungeut mubus kana bantal. Najan bari jeung keung oge bibirna mah tetep kunyam-kunyem babacaan. Lila-lila teu karasa reup sare. Ngan edas teu leupas tina kasieun. Keur sare bet ngimpi pika keung. Dina impian Nyi Aryati keur diuk ngadaweung di tepas nyorangan teu aya batur. Ujug-ujug brul loba sema. Pahibut paheula-heula asup di buruan pasedak-sedak di lawang silih sigeung. Di imah silih suntrungkeun. Ari nu mata keungna semah teh eueuh nu pantes disebut jelema.
Rajin leungina waras beungeutna jiga monyet buluan jeung deko. Halis runut rinat aya nu rada sieup beungeutna. Leumpangna jiga kingkong malah aya nu sihungan. Aya nu panjang buuk tapi ngangsar kana taneuh digugusur ka tincak batur. Aya ge nu eueuh irungan, aya nu eueuh ceulian, aya nu matana hiji jeung rea-rea deui. Nu pangkeungna semah ujug-ujug patinggala cang di jero imah. Aya nu muntang kana sisiku, aya nu nyangheuy dina palang dada. Aya nu ngajepat dina tengah imah, aya ge nu lalangkarakan dina bang barung. Kabeh pamolahna kapikasieun. Mata keurin usik seunggah nincak di imah teh pinuh ku makhluk pikasieun. Dina awahing ku sieun Nyi Aryati ngajerit menta tulung. Dina itungan teh lumpat kaburuan cakakak sadanu seuri meninga guru. Sora handaruan mata gegeumeueun. Tukangeun asa aya nu ngudag. Los kamana ge kapanggih bae. Nyumput dinu budi kasungsi lumpat gancang ka udag malah kungsi ngapung kasusul keneh bae. Dina impian teh Nyi Aryati ragrag. Koceak ngajerit maratan langit ngoceak maratan mega. Kebut niban lemah nyeri jeung seueul ngan aneh hirup keneh bae di walah-walah rek ajur teh. Awakna beleger keneh rob nu nulungan. Beungeut moncongok kabeh pikasieun. Tulung! Nyi Aryati ngoceak menta tulung tapi taya nu nulungan kumargi waktosna kabujeng seep para mitra. Mangga tu para mitra, kasugri kaum dangu mangjaya ngahaturkeun wilujeng kantun bae permios.